Para mitra anu mulya nu sami-sami ngabadungan dongeng, Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung karaman di Karang Kamulyan, karangan Rai Salira neraskeun tina Padepokan Sebaraga. Ayeuna nincak bagian ke-75 para mitra. Memang para mitra sadaya naon teh gambaran-gambaran mah tos diantisipasi ya, tapi tos diperhitungkeun ke karib bakal anu namun tiasa prakna. Jadi prakna teh ayeuna para mitra kapendak cenah ilmu-ilmuna segala para wargi. Zaman kapungkur mah siarannya di radio we para wargi. Radio paling nya kaset para mitra ngagunakeun kaset tapi tos majengana ka MP3. Satecan MP3 mah kaset we para mitra tapi piringan hitam gitu nya, piringan hitam atau pita-pita reel anu digunakeun gitu nya para wargi. Nyata pita anu ai kaset mah alit gitu, ai reel mah agung para mitra. Janten panjang gitu, panjang. Janten tiasa teh mang jam-jam gitu. Aya langkung lami prosesna. Kitu para mitra sadaya, janten di sadayana oge naon teh aya prosesna gitu. Teknologi ge dugi ka zaman ayeuna tangtos aya prosesna. Janten makin dia makin pinter jalmi para mitra, makin ngulik dugi ka akhirna tiasa zaman ayeuna. Mangga karaman di Karang Kamulyan karangan Rai Salira dina bagian ke-75 urang teraskeun, Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulyan. Ieu dongeng para mitra rekayasana Rai Salira. Ayeuna nincak bagian ka-75. Sumangga para mitra dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulyan. Ieu dongeng rekayasana Rai Salira ayeuna teh nincak bagian ka-75. Mangga urang lajengkeun deui. Kocapkeun para mitra Bah Margana, sasatna geus nafsu dumeh ngadenge caritaan nu teu mernah kana hatena. Jadi beuki ngagugudu gue para mitra nafsu nate dumeh ngadenge caritaan nu teu mernah. Lantaran dirina bet deui-deui diteken ku Bu Asti. Geus teu nyarita deui kalawan teu nempo naon-naon deui bakatingku kadorong ku nafsu amarah. Seak celeng Bah Margana luncat. Bari ngaheumatkeun peureupna nu maksudna rek ngahanca beungeut Bu Asti. Engeulanana estu cepet naker. Tur tadi barengan ku tanaga simpenan nu cukup rosa. Sababnya yen Bu Asti teh lain awewe biasa. Tapi masagi ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaberu. Tapi untung Bu Asti geus asak perasaanana. Nempo Bah Margana nu luncat bari nyerang teh dirina gancang ngalengkah ka gigi. Bari jeung leungeun kencan rikat nakis peureuk Bah Margana nu bangbaraan. Kituna teh bari nyarita kieu. Tuh nya, anjeun mah kitu Deuleu Margana. Nu matak jelas yen anjeun teh mangaruhan teu bener ka anak kuring. Jadi teu kudu mungkir-mungkir deui lantaran geus katemong sagala rupana Deuleu. Pokna harita teh bari semu ngahina ka Bah Margana. Suntara ngarasa reuwas sabab hal nu teu diharepkeun teh tela kajadian. Inungna riributan jeung Bah Margana. Ibu, mama, keheula yeuh. Ma ieu dangukeun heula ieu cariosan abdi. Ceuk Suntara maksudna mah hayang misa ka Inung jeung ka Bah Margana. Tapi Bah Margana bubuhan geus kaduru ku hawa nafsu amarah. Teu mirosea deui kana caritaan Suntara sokomo ngadenge. Di caritaan ku Bu Asti nu keukeuh nuduh goreng ka dirina. Seak Bah Margana nyerang deui ka Bu Asti. Celeng Bu Asti ge luncat nyingkahan serangan Bah Margana. Tapi Bah Margana pinter tuluy muterkeun awakna. Bari ngangkat suku katuhu nyusul tepus ka Bu Asni. Nu luncat maksudna dampal suku teh diharepkeun nyayang dina dada Bu Asni.
Tapi Bu Asti ge lain awewe samanea. Keeleh rikat kubah margana dirina. Harita ge para mitra sadaya tuluy dongko nyingkahan dampal suku Bah Margana. Bari jeung rikat suku ngabajeg suku Bah Margana. Uguh nu hiji keur aya di luhur sedengkeun nu hiji aya di bajeg. Geus bisa kasawang kumaha tumerap napikeun Bah Margana. Galeong Bah Margana ngagaleong. Bru, Bah Margana rubuh. Tapi gancang ngorejat deui lantaran ngarasa era. Jeung nafsu dumeh rubuh ku pantar awewe. Sedengkeun Imas prihatin jeung Mang Soyi olohok bengong. Lantaran teu nyangka saeutik oge Bu Asti boga kapinteran dina ulin bela diri. Da puguh teu kaciri saeutik-eutik acan tetela Bu Asti mibanda gerakan-gerakan anu cepet tur ngarareusi. Tetela nya Mang Bu Asti teh geuning lain awewe samanea. Lain awewe samarangan. Lantaran tetela geuning mibana pangarti nu cukup rikat. Abdi mah teu nyangki sakedik oge mah. Imas prihatin ngareret ka Mang Soyi. Aduh punten sunjeung mangge. Laras pisan nun. Tunggang ngaros kaget koreng Bu Asti teh jawara. Itu gerakanana meni cepet kitu. Pamilina pawayangan mah teu benten ti Srikani we. Nuju mae eta nuju jurit dina perang Bratayuda neng. Aduh punten sunjeung mangge. Mang Soyi sarua hooke. Tapikeun lah urang Bandungan heula na kumaha geletuk batuna kecebur caina. Tapugu urang mah teu boga pasualan jeung maranehanana. Ceuk Bu Asti bari mencerong deui. Abeun. Ceuk Imas prihatin bari mencerong deui ka Bu Asti nu keur ijen jeung Bah Margana. Tapi ari pikeun Suntara mah teu kitu. Dirina ngarasa hariwang lantaran nu dipikasieun teh. Betul bisa disingkahan. Dirina hayang misah nu jadi paman jeung nu jadi inung. Tapi teu nyaho kumaha carana dirina misahkeunan. Suntara ukur gogorowokan atuh sangka nu jadi inung jeung pamana teu kapapanjangan riributan. Ret Suntara ka Imas prihatin nu keur ngareneng jeung Mang Soyi. Rie Suntara jadi nafsu ka Imas prihatin. Lantaran tangtu hal ieu teh nu jadi mata holangna Imas prihatin pangna indung nariributan jeung Bah Margana oge. Suntara tuluy nyampeurkeun ka Imas prihatin pok nyarita bari centak. Imas, ieu kabeh gara-gara maneh deuleu. Tangtu maneh geus ngadoni ka indung aing. Kalawan nyieun reka perdaya. Hayu ngaku sia, ceuk Suntara mun cereng ka Imas prihatin. Harita ge para mitra Imas prihatin ngajawab. Nah geuning akang bet nyangka kitu ka kuring. Naon dasarna pangna akang nyangka kitu ka kuring? Sok terangkeun. Imas prihatin nangtung bari malik mun cereng ka Suntara. Wah teu kudu pura-pura sia. Yeuh. Anjeun tangtu geus ngabejakeun sagala rupana ngeunaan kami deuleu. Naon sabarna kayang ka anjeun Imas? Ngahaja sanggan inung aing jeung paman aing riributan. Mun kitu mah anjeun tetela kurang ajar sia. Nu nyieun bibit rurujit sabab geus ngadukeun kulawarga deuleu. Suntara tipupun cereng ka Imas prihatin. Ayuh, keke punten sunjeuk mangge sun. Ke sagedap cep. Sayak tosna ka oncep Suntara. Ulah wakan nyareos kitu kaning Imas punten sunjeuk mangge. Jempe sia Soyi. Suntara nyentak. Kami mah teu boga persoalan jeung anjeun. Pokna bari mun cereng ka Mang Soyi. Ret ka Imas prihatin pok nuluykeun deui caritaanana. Imas, anjeun ngarasa bungah meureunya lamun inung kami jeung paman kami riributan. Anjeun ngahaja yen sangkan kulawarga kami baruntak deuleu. Suntara mun cereng ka Imas prihatin. Suntara, ulah daponna ngab wae nyarita teh. Saha barina ge nu ngahaja sangkan aya riributan antara kulawarga anjeun. Kuring mah teu ngahaja-haja nepungan inung anjeun barina ge. Kitu ge kabeneran we. Kami ukur nyaritakeun ka aya nu sabenerna. Ngeunaan diri anjeun nu nyata geus kaluar tina amanat tinu jadi guru. Sabab geus ngarempak larangan guru. Nah, tuh bet nyangka kitu ka kuring. Mun kalakuan anjeun bener mah inung anjeun ge moal nepikeun ka kitu deuleu. Ceuk Imas prihatin. Teu eleh wani ku Suntara. Da puguh dirina oge atuh beda teh ukur beda sarupa.
Suntara geus diwaris ilmu ramat lancar, sedengkeun dirina tacan ngamilik eta ilmu. Wah, lebah mana pangna anjeun nyebutkeun? Yen kami geus kaluar tina bebeneran tur tangarempak larangan nu jadi guru pok jelaskeun. Suntara nyentak. Kue pikir ku anjeun Suntara. Piraku kudu dijelaskeun onaman mah ku batur. Imas prihatin seuri bari semu ngahina ka Suntara. Kituna teh kawaspadaan ditingkatkeun sok sieun Suntara ngayakeun serangan nu teu disangka-sangka. Kami mah teu rumasa deuleu sakumaha disangkakeun ku anjeun. Hah? Suntara bangun teu ngarasa salah. Perlu kitu ku kuring dijelaskeun Suntara? Ari dianggap perlu mah, yeuh apaan anjeun teh. Geus boga niat deleka ka sasama, saperti Kaki Pramuda. Jauhna anjeun geus mangaruhan diri Ki Margana nepikeun ka Bah Margana kapangaruhan ku diri anjeun. Nu satuluyna Minarni jadi korban katelengesan nu jadi bapa. Apana eta teh sasat mah anjeun pribadi nu jadi ulon-ulonna. Nah anjeun teu rumasa kitu. Anjeun geus ngalakukeun hiji kasalahan nu gede Suntara. Imas prihatin nyarita menitatag natro. Kituna teh taya rasa gimir ku Suntara. Sok sanajan satingkat leuwih luhur elmuna batan dirina. Wah, cek tadi ge kami mah teu rumasa mangaruhan teu bener ka Bah Margana. Kami mah ukur boga niat mela anu jadi dulur da. Nah salah lamun kami bela kanu jadi dulur. Nah salah lamun kami bela kanu jadi bapak. Apa nu jadi anak teh kudu babakti kanu jadi kolot. Ura rasaan mah ye anjeun ge tangtu baka migawe pagawean sarupa kitu. Lamun lalakona seperti kami model kitu. Boga dulur di roga hala batur, boga kolot di pateni batur. Tah pasti kitu Imas. Cek Suntara deui. Para mitra pamiarsa, harita Imas prihatin diomongan kitu ku Suntara. Majarkeun lamun kajadianana model manehna ge Imas prihatin pasti migawe pagawean sarupa kitu. Atuh Imas prihatin harita ge ngajawab deui. Teu bisa kitu Suntara. Sabab kuring mah bakal mikir na kumaha sikep nu jadi dulur. Ye Suntara lamun cara kuring sanajan dulur sorangan oge. Ari boga peta salah turta salah lawasna aya dina kajahatan mah. Moal ieu dibelaan. Malah sabalikna tangtu kuring milu ngaberantas. Ieu mah geuning anjeun mati balik. Malah melaan jalma anu geus sidik salah turta jahat. Ceuk Imas prihatin deui. Bari mencrong ka Suntara. Sedengkeun ari mangsoyi mah ukur calangap. Bari red ka Suntara nu keur adu catur jeung Imas prihatin. Red ka Bu Asti anu keur parearea carita jeung Bah Margana. Eta mah ukur ceuk anjeun we. Nu julid ke kami deuleu. Da kami mah tetep teu mengpar tina aturan. Da puguh deuk melaan kula warga barina ge. Suntara keukeuh peuteukeuh dina pamadeganana. Pamadegan nu salah. Jalma samodel kitu mah. Mang Soyi mah kudu di ieu, Mang Soyi kudu dikarungan jalma kieu mah. Pokona mah aya nu kieu teh ieu kudu dibasmi. Imas prihatin nunjuk ka Suntara bari ngarorot ngareret ka Mang Soyi. Sedengkeun ari Bah Margana nu keur rebutan catur jeung Bu Asti, duanana papada embung ele. Bu Asti keukeuh keneken ka Bah Margana nu jadi ulon-ulon. Pangna Suntara nepikeun kami lampah goreng. Sedengkeun Bah Margana teu tarima da puguh dirina teu rumasa. Mangaruhan dirina Suntara da puguh Suntara sorangan nu datang minang saraya ka dirina. Dina pasal hayang malespati kajajakan nu ngaran Pramuda nu geus ngalantarankeun kira ngaji jeung Bandara Perlaya. Sedengkeun Suntara gogorowokan hayang misah nu jadi indung jeung nu jadi paman nu keur rebutan catur. Ibu, Mama, tos atuh. Teu dari ributan margi tos. Antawis ibu sareng Mama teh lepat paham teh. Bu, atas Bu. Mama, atas Mama. Suntara pusing da puguh nu jadi paman jeung jadi indung keukeuh parearea carita. Jempe Ujang. Keun ibu deuk ngawara paman hidup. Nu geus mangaruhan kajahatan ka hidup. Ceuk Bu Asti deui. Ngareret ka Suntara tuluy mencrong ka Bah Margana. Heug nuluykeun caritaanana. Yeuh Margana.
Kahayang teh da anjeun teh geus kolot, geura tinggalkeun kalakuan goreng teh. Geura tinggalkeun sagarupa kajahatan teh. Nu yakin geus ngarugikeun diri batur. Apanya ho yen kalakuan jahat teh temahna baris cilaka. Contona lanceuk anjeun sorangan. Sanajan eta kasebut salaki kuring tapi yakin kuring teu panuju 100%. Kana kalakuan lanceuk anjeun alias salaki kuring. Ceuk Bu Asti mencerong ka Bah Margana. Nu yakin kacidami kaceceubna ka Bu Asti. Geuning anjeun teh bedogongna keur Astini. Bah Margana tugena. Ku kaula geus dibejakeun yen eta sakabeh karep anak anjeun sorangan. Nah, tu anjeun mah keukeuh peuteukeuh nyangka yang dipangaruhan ku kami. Mun kitu mah tetela anjeun hayang riributan beureun jeung kami. Sok Astini, lamun nya hayang riributan jeung kaula, ayeuna ieu. Sok. Da ayeuna mah geus lain-lainna deui, baraya lain, dulur lain deuleu. Sok Astini, kumaha pakarepan anjeun? Cek Bah Margana muncereng lantaran hatena kasigeung ku kekecapan Bu Astini. Nu yakin matak nyungkalkeun amarah diri. Aduh, Mama, atos Mama, teu geura diterase Mama. Nyingga Suntara. Bah Margana ngajongklokeun Suntara. Ieu mah lain geus urusan leuleutikan deuleu. Tapi kudu direng dikerasan ieu mah. Direngsekeunana kudu ku kakerasan deuleu. Jeung kategasan. Bah Margana nyerenteng ka hareupeun Bu Astini. Serepet Suntara nyabut peso balati tuluy luncat ka hareupeun Bah Margana jeung Bu Astini. Tuluy tungtung peso balati diantalkeun kana beuheungna bari cumarita. Pami mama sareng ibu keukeuh peuteukeuh bade ngayakeun ributan. Abdi sawios bade nalasan anjeun. Percuma lah, gaduh sepuh ge. Poma teu alakur mark nanahaun bari ge. Sawios ieu cowo balati jadi saksi kana ayana riributan antara kulawarga. Suntara satengah ngancam bari neueulkeun tungtung peso balati kana beuheungna. Atuh puguh we para mitra. Ki Bah Margana jeung Bu Astini ngarasa reuwas basa nempo tindakan-tindakan Suntara saperti kitu. Oka kitu deui Imas prihatin jeung Mang Soji. Pon kitu deui. Duanana silih reret bari kerung tuluy mencerong deui ka Suntara. Para mitra pamiarsa, puguh we Bah Margana jeung Bu Astini ngarasa reuwas nempo Suntara model kitu. Ai, nanaonan hidup teh kasep, nanaonan? Bu Astini cumarita, Suntara, no ujang betega kana diri, ulah kitu om. Bah Margana nyarita, hookeun para mitra nempo sikap Suntara. Wah, taya hartosna abdi panjang umur ge. Upama mama jeung ibu riributan wae. Sawios abdi mah maehan maneh we lah. Ngarah teu ninggal kana kaayaan riributan antara mama jeung ibu. Ceuk Suntara deui bari angger congo baleti. Diteueulkeun kana beuheungna. Kasep anaking ulah kitu kasep. Da ibu mah teu ngahajah yang riributan jeung paman maneh. Pongan paman maneh we nu geus mangaruhan hidup. Nepikeun hidup boga laku lampah salah. Geus turunkeun eta peso pamali bising katuliskeun juri ge hayo. Sok purageun pesona. Cek Bu Astini neuteup seukeut ka Suntara. Ulah kitu ujang. Ulah jeung ayo luluasan kitu ulah. Sabab mama teu idin lamun ujang kitu beta. Ayeuna mah kieu we, saupama teh mama nu jadi ulon-ulon tur tadi anggap ceuk inung ujang cenah mangaruhan teu bener ka ujang. Geus ayeuna mah teu kudu nuturkeun mama. Mama dek tinakan sorangan. Jong ujang geura pulang jeung inung hidup. Ceuk Bah Margana. Kituna teh teu nunggu jawaban Suntara. Bah Margana ngaleos gagancangan ninggalkeun nu araya. Di barungku hate medenghal. Puguh Suntara ngarasa reuwas nempo Bah Margana ngaleos. Ninggalkeun maranehanana. Suntara gegeroan bade rek ngudag Bah Margana. Mama, ke antarana ulah kami os, Mama. Suntara gegeroan ka Bah Margana. Ret atuh ka inung napok nyarita. Ibu, wagel heula Mama tuh, Ibu. Aduh, ulah sina angkat. Keun wae kasep, keun bae teu kudu digeroan deui barina oge. Bu Astini kawas nu kurang panuju,
para mitra sadaya apunten kana tinakan anakna jeung manehna teh satuju pisan lamun Bah Margana ini. Mama, antosan mama. Suntara gegeroan deui ka Bah Margana nu geus jauh. Wah, teu kudu ngudag mama. Keun bae mama deuk sorangan. Sabab inungjul ujang salah tarima ka mama. Ceuk Bah Margana ge gogorowokan. Bari anger ngaleos ningalkeun sarerea. Red Suntara kanu jadi inung tuluy mencrong pinuh kulkap tekat pinuh kate panujuan. Kanu jadi inung kalawan semunyawad pok Suntara cumarita. Ibu atuh. Nah ibu makan nyarios anu teu kitu tataros heula ka abdi. Kitu buktina tah. Atuh Bah Margana malah ngantunkeun urang. Sidik atuh Mama Margana teh bade melaan kula warga urang ibu. Bade melaan ajen urang nu tos yakin. Bade melaan sareng ngabantu perjuangan abdi. Oh, ibu buat lepat hartos atuh. Cek Suntara bari mencerong ka Bu Astini. Ari Bu Astini mesem ngadenge Suntara nyarita kitu. Harita ge atuh. Kituna kawas nu ngarasa lucu ku ngadenge caritaan Suntara bieu. Kalawan leuleuy pok Bu Astini nyarita bari neuteup ka Suntara. Kasep hidup anaknya. Muga hidup ulah deuk salah harti kana tujuan jeung pamaksudan ibu. Sawab kiwari lampah jeung sepak terjang hidup teges jauh mengpar tina tujuan hidup. Waktu menta paidin ti ibu. Jauhna tujuan hidup teh geus semengpar tina anu geus digariskeun ku agama jeung dari gama. Coba hidup pikiran deui kalawan asa. Nah hidup teh atawa ibu teh nu salah. Sok pikir dah hidup teges gede. Sageuy teu bisa mikir nu kieu-kieu acan mah. Bu Astini nyarita pinuh kadedeuh ka Suntara. Satadi nama ibu teh percaya pisan kana caritaan hidup. Basa memeh miang. Tapi sabada ibu menang beja ti Imas prihatin jeung Mang Soyi. Ibu tebet asa dosa lamun teh mangantep hidup dina hal ieu. Ayeuna mah hayu urang ngulang deui. Kurang hade lamun hidup ngabogaan pamikiran dek males pati kapapad. Geus ayeuna manu geus mah geus dah ongkohan eta teh geus takdirna lanceuk jeung bapa hidup kudu kitu. Yu ayeuna mah urang mulang deui ka lembur. Teu kudu dituluykeun hidup boga paniatan jeung males pati da pugu goreng eta teh. Bu Asti ngajakan mulang ka Suntara. Bu, sayak tosna ibu teu teu ngartos ka abdi. Sareng teu ngartos ka Mama Margana nu saleresna mah henteu sapertos nu disangkakeun ku ibu neme. Ieu mah tangtos aya pihak-pihak nu teu resep ka abdi nu ngadoni ka ibu. Terus ngareka carita dugikeun ka ibu percanten kana eta wartos nu saleresna bohong. Kanggo ibu kedahna teu kedah langsung nyang kiawon ka Mama Margana nu saleresna mah kagungan pamaksudan sae. Nah tuh ibu ujug-ujug nyarios kitu. Tuh tinggal ayeuna Mama Margana angkat nyelira tangtos kasigeng ku cariosan ibu neme. Ibu deui gampil pisan percanten kana wartos. Nu tangtosna bade mecahkeun kula warga urang bu. Cek Suntara bangun anu teu panuju kana sikep jeung caritaan indungna terhadap kadiri Mama Margana. Para mitra pamiarsa, Suntara bangun anu kurang panuju. Kana sikep jeung caritaan indungna terhadap Bah Margana. Kituna bari ngarindat ka Imas prihatin nu yakin pisan dirina. Yen eta kabeh bibit buitna asal-asalna ti Imas prihatin. Cukup ujang, Ibu Astini ngahuy. Geus ayeuna mah teu kudu loba deui carita lantaran ibu ge lain budak leutik. Nu gampang kapangaruhan kitu bae. Ibu geus nyaho kanu salah mana nu bener. Keun ayeuna mah da paman hidup ge sina sorangan we teu kudu dibarengan ku hidup. Ibu mah kur teu panuju lamun hidup keukeuh rek ngalaksanakeun paniatan rek males pati. Ceuk Bu Astini cumarita. Pinuh kadeudeuh ka anu jadi anak. Lantaran sieun nu jadi anak tigebrus kana kalakuan jahat anu temahna bakal nyilakakeun diri sorangan. Teu tiasa kitu wae Bu.
Margi ieu perkawis perasaan abdi. Sarengna deui kumaha teuing ngapa ieu peraosan paman Margana. Margi disangki awon ku ibu. Tetela sarupi kitu mah ibu teh tos kapangaruhan ku Imas Prihatin. Nu saleresna bade mecahkeun kulawarga urang. Kadebu, kula percanten teuing margi tiasa janten anjeunna mangrupikeun musuh dalam selimut. Atanapi cohagna mah sapertos nu bade nulungan padahal kagungan maksad awon di sapengkeureunana. Cek Suntara nyangka goreng ka Imas Prihatin. Kumaha tu para mitra Imas Prihatin? Waktosna se. Rupina duwi ka dieu bae heula para mitra. Insyaallah urang teraskeun dina bagian ka-70. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.